mencit sapi bae nya nama bagian Haji Pandin teh cenah bagian yang samin bae sedengkeun cakolot di mana-mana pulau cangkir di mana geus rata awas kedua di mana bayah geus kadatangan ke orang asing awas ieu kuari geus aya kejadian model kos kitu nah ieu mah kula mah teu rek nanaon henteu sama sakali henteu hendeuk ge kula mah ngabejaan nu can kawin gara kawin sakitu tah besi kaburu itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah malam ieu urang kumpul merenung ka alam akhirat untung jelema nu geus maot ku urang dihadiahan ku urang dipatehahan tetapi ragap diri urang ketika urang maot anak urang bakal matehahan urang moal tatangga urang bakal matehahan urang moal sedengkeun di jero kubur mah teu butuh jeruk teu butuh apel teu butuh korma nu dibutuhkeun adalah titiis kiriman anu harirup di luhur gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah alhamdulillah masjid sebagai tanda kekuatan iman jeung urang lamun ningali tempat-tempat teh urang sadar ningali lapangan cek pikiran orang oh paranti main bola ningali balai desa oh paranti ngabenerkeun SPPT ningali polsek oh paranti tempat setan udah gitu kan begitu ningali masjid Masya Allah paranti main gaple nyahoan kabeh masjid teh ya harbadak masjid mah al-masjidu baitu taqiyin masjid adalah imahna jelema nu tararakwa asa jelema geus leuleus bae hatena haji bae asup ka masjid lamun can leuleus moal daekeun lamun jelema happy bae nyandung can dicarekan kuno kolot moal daekeun ka masjid lasal nu kolot geus carekan we haji bae ngadapang we di masjid di masjid kula ge eta aya jelema ngahape babari ngedang kula mah teu engah asal kula salat ngeunang hape asal salat ngahape kabelah dieu ku sering nanya ka ieu eta si jelema bari nangkara kok ngahape bae kunaon oh paing berarti hubungan jeung orang di masjid jelema eleh main di Cilongok mah di Cilongok bae beak kabeh eleh ka masjid kieu asal kula liwat ka masjid ngan aya kula nanya dia eta sih kale main kana kiai oh ya bu masjid aing pake lelecehan kitu budak tapi antep daripada nyana ngunculungkeun ka sumur dibandingkan ka masjid ieu ge asalna ieu masjid kos kitu tipena ieu tipe bangsa eleh main ka dieu pelarian anu nyandung disarekan ka dieu salah geus ieu masjid lain lalagaan ieu nikmat nuandak wa takaffalallah Allah nanggung man kana baituhu al masjida ka jelema anu imahna masjid baitu kulli taqiyin imah setiap jelema nu takwa jeung Allah nanggung ka jelema nu imahna masjid ditanggung ku Gusti Allah lamun urang geus memiliki masjid berarti urang teh geus asup ka imah Allah lamun urang geus memiliki masjid urang geus asup ka imah Allah ku Allah dijamin setiap jelema anu imahna masjid dijamin ku Gusti Allah jamin tina naon ieu nu untungna ieu minar roah wal jawaz ila sirat minas sirat ila jannah dijamin ku Gusti Allah tina kasenangan rahmat jeung paling indah adalah liwat di jembatan Shiratal Mustaqim menuju surga. Ieu masjid. Ieu leutik we ieu masjid tapi tanagana gede jasa. Diisian ku lembur ieu asana moal naon kitu ngaranna? Moal mahi, moal pinu, moal mahi. Moal muat. Masjidna leutik kampungna gede tapi tanagana gede.
lain cakula tapi cak Kanjeng Nabi tanagana lain lalagaan wa takaffalallahu man kana baituhu al masjidah Allah nanggung jawab ka jelema anu imahna masjid ditanggung minar rawahi war rahmati wasyirat wal jawaz minas sirat ilal jannah Gugus ya Allah ditanggung senang ditanggung rahmat ditanggung jaga di akhirat liwat di jembatan Siratal Mustaqim menuju surga. Lamun orang dedelean mata orang salah ieu masjid kos kieu amat tapi maknana bakal nyebrangkeun urang dieu di belah dieu neraka ka surga. Ya Allah, ih lain lalaga dia. Cak Kanjeng Nabi eta mah ditanggung jawab jang nyebrangkeun jelema ti dieu ka ditu ka surga. Nah, urang dieu nu kamari nempelkeun cat eta geus meuli tiket. Mantep guys, pokoknya wadah cat tadi dia ya. Aduh, anu kamari meuli paku, wah geus mantep. Alah cenah ieu mah urang dieu mah kamari teh ngan syukur sabagian encan, kuari encan kabagian. Aya nu loba keneh nu encan mere, kumpulkeun bikeun ka Haji Jaya kena kawin deui. Tah ieu lain lalaga di tanagana gede jasa dan mantap. Urang setiap neuleuh masjid, urang mah neuleuhna ku mata ieu bae. Bagus amat, jore amat, gede amat, leutik amat. Tapi lamun urang ningali ku mata ieu teh Allah nanggung jawab ngaberangkatkeun urang nyebrang jembatan Siratal Mustaqim menuju surga. Sadajan leutik masjid, mudah-mudahan urang dieu kabehan ke jaga dipuakeun ka dieu. Nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim salamat. Sehingga orang dia kebehan bisa nyebrang melalui masjid ieu salamet kabeh menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di lain tempat masjid sarua bae. Yu urang ropea masjid sing hade. Ulah ngabanguna aya kotoran di masjid kemudian dipiceun eta teh geus termasuk tiket ka surga. Micin kotoranana doang, micin kotoran tiket ka surga. Nu kamari teu kabagian ngabangun masjid deuleutkeun mun aya kotok misi gegean. Mun eueuh bae kotok-kotok urang garingakeun misi sia. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah iyalah urang nu mangkat daek dieu kieu ge urang hayang salamet. Adapun fasilitas menuju keselamatan aya di diri urang. Sakumaha urang deuk diangkat jadi wali ku Gusti Allah ulah neangan nu eueuh fasilitas jang wali aya di diri urang. Napakuran mata urang bisa jadi wali, napakuran ceuli urang bisa jadi wali. Dina harti fasilitas nu dibikeun ku Gusti Allah ka urang ialah jang menuju jadi neangan menuju mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Cuman ngutak-ngatikna hungkul nu kudu aya nu nuduhkeun. Gitulah para jamaah dek menuju dek neangan ridho Allah fasilitas nu aya di urang. Ketika urang dibere harta eta teh fasilitas yang menuju ridho Allah. Dibere ku Gusti Allah, urang teh dibere fasilitas, meureun urang dibere tanaga gede jang babantu neangan ridho Allah melalui tanaga. Mun urang ngebahas kos kitu sesuai jeung pembahasan Imam Ghazali panjang, sakabeh fasilitas nu aya di awak urang ieu teh bisa ku urang ditafakuran untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di henteu-henteu ge urang hirup jelas bakal maot. Paeh teh pasti jasa. Teu kudu diceramahan. Lantaran nu kasaksian ku urang ma urang bapak kolot urang mak kolot urang tatangga kadang anak kadang incu urang geus maot ti heula
nukuari disebutan almarhum almarhumah al-Fatihah, almarhum al-Fatihah, almarhumah al-Fatihah. Engke mah Kiai Haji Nurjaya al-Fatihah. Pasti ya. Pas gitu bakal Kiai Haji Hamid al-Fatihah pasti. Itu mah bagus di Fatihah. RT sebodoh di Fatihah. Di Fatihah mah ingat ke Gus Dur. Allahu yarham Gus Dur ketika ditanya Gus yang paling diinginkan oleh Gus apa sih? Baik dikala jadi presiden atau setelah lengser jadi presiden. Tidak ada lain yang saya inginkan adalah ketika saya wafat, istri, anak, teman-teman dan sekitarnya mengirimkan Fatihah buat saya. Etalah hebatnya Gus Dur. Mun cek ngomong urang mah eueuh deui dipake ka hayang iwati mun geus maot jelema maraca Fatihah jangan dikabul ku Gusti Allah. Datang ka kuari jelema berduyun-duyun zarah matehahan Gus Dur baik nu langsung dirinya maupun di pondok-pondok pesantren di mana baik para muhibin-muhibinna. Ki Nurjaya mun maot can pugu. Paling kebo nu Fatihah sapi. Komo ieu mah ieu. Wallahu alam. Ki Nurjaya onom anakna mah pastilah Fatihah. Aya murid 2 3 4 10 Fatihah. Ai ieu anakna ge tek mampus. Karyawanna teu dibayar-bayar moal Fatihah. Malah nyumpahan. Ieu mah ragap diri urang. Mun urang maot. Almarhum Ki Awiyan teu nyaho urang mana kahirupanana kumaha masantrenna di mana teu nyaho. Ajunanya ka kula cenah kumaha kieu tu aing deui urang Cilongo. Sia urang dieu teu nyaho. Kumaha aing teu nyaho. Kunaon nanya ka aing. Tah eta bahasa Bandung tah. Masalah aing di Bandung. Ternyata horeng ieu teh asal nama jelema anu tukang maling. Asli nama pamalingan Ki Awiyan teh. Tuh. Asli nama eta. Lu batek ieu Ki Awiyan aslina Garong. Tapi di Patehahan tah maning jara di Garong. Kini di Patehahan. Kiai Nurjaya macan pugu di Patehahan, Kiai Awiyan mah Garong di Patehahan. Maning mana? Kiai maot di Patehahan, Garong di Patehahan, maning mana? Tuh, dasar Garong kabeh. Kula dek nanya, lamun aya jelema di bulan Ramadan maca Quran tamat sabulan Ramadan nu bebeja ka kula aya nu 10 kali, aya nu 7 kali, luar biasa. Aya nu 5 kali. Nu diajak ku kula ge ieu tah tadi teh, kula disangka sakali ge teu tamat. Asal digerokeun sahur. Sukula digarotkeun sahur. Dek, ieu terus di ngaranna mana tadi nu digata ieu ya. Wih, keur tadarus. Asal geus beres, bayar ngedem di horeng henteu. Asal kadengina doang. Kayak supeuting digerokeun deui. Dek, ih getol amat ya kok teh. Nanya ka pamajikanna, emang eta getol belum? Bah di mana? Aya teh ai di HP digerokeun nya
eta mah supaya ku kiai kanyahoan eta bae pajar parenganan kakula mah bisa nipu ka Allah mah ngagocek-gocek awas mah emang Maradona aya nu tamat 2 kali aya nu tamat sakali hebat aya nu setengah teu kuat heuai deui aya nu ngan dicekal doang ta Quran dibuka a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim sadaqallahul azim kuari Quran wallahu alam di mana ulah badek nanya aya jelema tamat deui Al-Qur'anul Karim dibaca rapih macana makharijul hurufna ngaji nage di badu salam nage eleh badu salam tingkat nasionalnya nama tingkat planet